A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa aladi wa dzurriyyati wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ahli kulli man wa ila hadrati jamali fil musannif musa sabul ma'alif salam nabi sayyid Muhammad wa sabul ma'alif ahlakul bani Sayyid Umar bin Ahmad Baraja wa sabul ma'alif Jurumiyah Syekh Ahmad Zaini Dahlan wa Sayyidi Syekh Imam Romli Syekh Muhammad Syekh Ibnu Malik wa Jumali fi radhiyallahu anhu rahimallahu ta'ala wa la hadrati jama' syaikhi wa satiri wa ahli turuki wal azza wal kamasi silatim rahimallahu wa nafa'ana bi ulum fid al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qabatu kabiyasin qabul wa khatamtu ala famika wa tutahim ma'akum. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadika wa la tinati wa ma taufiqi illa billah la sirri la sirri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya Allah. Paslun ari ieu eta hiji pasal wa syurito sareng disyaratkeun fi'il madi mabni majhul duma awaluhu wa kusira maqobla akhirih tina sajumlah fil nutilu teh hiji fil madi katilu fil amad babul palmadi nahu daraba sesakit wasurito jeung disyaratkeun ma'ama sarta perkara maro anu geus kaliwat ieu ma li qabuliha pikeun ditampina salat indallahi mungguh Allah subhanahu nyucikeun abdi kalawan nyucikeun temenan ka Allah wa ta'ala jeung halna mahaluhur Gusti Allah wa syurita ma'ama maro likubuliha indallahi subhanahu wa ta'ala ayak sida biha wajhallahi ta'ala wahdahu wa yakuna ayak sida kahiji yen gitu
ngamaksud atawa neja ieu jalma bihaku salat wajhallahi kadat Allah ta'ala halna luhur Gusti Allah wahdahu halna sahiji Allah wa ayakuna sareng kaduana yen kabuktian naon makuluhu anu didaharna ku jalma wa mabusuhu jeung perkara anu dipakena ku jalma nu salat itu nyetik naon makuluhu perkara anu didaharna ku musolli jalma nu salat wa mabusuhu jeung perkara anu dipakena ku musolli jalma nu salat ya wa musolahu sareng tempat salatna musolli eta halalan anu halal eta halalan anu halal wa ayahduro jeung katiluna yen kudu hadir kudu aya kudu eunteup kitu naon qalbuhu hatena musolli piha dina salat naon qalbuhu hatena musolli jamanu salat ya piha dina salat palaesa mangka henteu aya palaesa mangka henteu aya palaesa mangka henteu aya lahu kamu soli kajalma nu salat ya min salatihi tina salatna musolli jalma nu salat ya musolli teh ilama angin naon perkara aqala barisan atik anu mikir-mikir ieu musolli kana emak minha kitu dina salat minha min harap jar bimana fi dorpiyah jadi dina itulah minha dina salat wa ala yu jaba jeung ka kitu jeung kaopatna yen ulah ngagetkeun diri atau menyombongkan diri ngaujubkeun diri ieu musolli biha kana salat kitu biha kana salat wa ala yujaba jeung yen ulah ngagetkeun diri atau nyombongkeun diri atau ngaujubkeun kitu atau napi nakaburkeun diri ieu musolli biha kana salat itunya. Nah, sabadana ki musonib nerangkeun pangbatalan salat nyatiknya. Pangbatalan salat anu mana pangbatalan salat teh geuning seueur. Putih ragepkeun putih geus agung. Di antarana pangbatalan salat teh batal salat ku sabnya rios. Walaupun dua harap. Komode ku naraweco mah nya ngebamblame ke dina salat teh nyarios gitu atau ku saharap bari mere harti model gitu gitu terkecuali lamun poho teu batal tah ku nyarios lamun poho mah kitu oge pohona teh jeung anu diucapkeun teh sakedik gitu anapun namun langkung tilu kalimah tilu bahasa eta kalebetkeun loba batal salat jeung deui tina sawarehna nu ngabatal kana salat ajengan regepkeun ajengan nyaeta pagawean anu loba bari tuluy-tuluy henteu kaselangkuna naon seperti tilu kali robahan
sakumaha tos dicontohkeun nya batal salatna. Satuluyna deui nu ngabatalkeun kana salat teh ku sabab robah anu kacida. Robah anu kacida. Jeung deui nu ngabatalkeun kana salat teh nambahan rukun anu bangsa pagawean. Kitu model contona ruku. Kuduna sakali tiap-tiap rakaat teh kitu nya. Jadi 2 kali ruku teh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tuh ruku deh Allahu Akbar gitu. Sami Allahu liman hamidah. Namahan rukun anu bangsa pagawean batal. Ruku 2 kali tuluy itidal lagi otomatis 2 kali. Atawa sujud kan. Nya antara nya sujud. Misalkan Allahu Akbar. Allahu Akbar calik tah nu kahiji. Tuluy Allahu Akbar sujud nu kadua. Cengkat deui Allahu Akbar calik deui. Sujud deui jadi 4 kali. Batal deui teh salatna. Naon ngabatalkeunna nambahan pagawean anu teu kudu dipigawe. Kudu ruku sakali tiap rakaat, sujud 2 kali tiap rakaat, ieu mah ruku 2 kali, sujud atuh 2 kali jadi 4 kali batal salatna batal kade. Mata kira budak, ieu mah budak dengan putih. Aya nu sujud teh geuning gancang duk sakaya kikituan. Min tah. Nya. Kegedukan kikituan misalnya. Duk. Dihitung teh leuwih ti sakali atuh sakali sujud oge karena 3 kalina gancak kikituan. Antel henteu kana pangsujudan teh nya ungked-ungkedan kitu. Eta teh bolon tapina. Lamun anu tos bale gak batal, teu meunang putih kitu teh. Ade. Tuluy da nu ngabatalkeun ngana salat teh kitu. Robah walaupun sakali tapi niatna heureuy. Kitu gerak walaupun sakali tapi niatna heureuy. Model keur Allahu Akbar. Nah, misalkan gigireun teh aya budak gitu, sintruk gitu. Teu puguh-puguh jeung nyintruk budak gitu. Batal pun sakali. Atau Allahu Akbar, dia kanu dihareupeun teh yo Noel gitu. Teu puguh-puguh, batal eta walaupun sakali nya. Kade gitu. Tuluy da nu ngabatalkeun kana salat teh ku sabab mam. Gitu. Maklum atuh salatna di bumi. Kaperangan teh di dapur. Di dapurna tos manakiban nya loba pasakeun. Jeung anu asak tos keng masak atau keur hajat gitu tah. Atuh daging, tumis, sangu di dinya teh ngampar sajadah. Malum jadi canoli nya tukang nunggang kue itu. Allahu Akbar. Keruku eta nyokot kue. Sami Allahu liman hamidah gitu. Keur sujud eta keur sujud aya daging. Allahu Akbar gitu. Nah, terus calik atas sujud teh beri nyeplak weh batal eta. Ku emam gitu. Teu nya kade matak salat payuneun mameun gitu walaupun teu didahar katempo wungkul hukumna makruh. Makruh. Tuluy salat patuang teh kur lapar pisan emam. Kur apa kecuali bulan puasa jeung kecuali keur puasa ieu mah. Teu puasa lain bulan puasa gitu. Tak lapar pisan. Waktu salat teh panjang keneh. Gitu. Lapar pisan. Deui urang teh salat bari keur kaayaan patuangan nyeri. Salatri ku sabab palai emam. Teh makruh deui. Kumaha atuh amam we heula. Mam heula gitu. Bismillahirrahmanirrahim tah kitu nya. Nerasieun nu neme teh. Nya kitu deui anu tiasa ngabatalkeun kana salat teh putih nyata emam. Puguh deui ari emam oleh urang mah nya sila kitu nyuk sangu. Tuluy ngahuap gitu. Manya nya keur salat besok ka kitu. Tah ieu mah bilih gitu emam urang teh.
jeung kangkung tah ayeuna geuning menuna teh kangkung naon deui atik menuna teh bapa mah sok amam jahe geuning nya tuluy lalap geuning urang mah terase tos beres mam teh anu nyarelap teu kabujeng nyikat gigi da kabujeng adan misalkan wudu we tah ka masjid teu isi pameget nuju salat tah nuju salat aya remeh gitu dina wawasan anu nyelap teh murag karasa ta remeh kana letah aduh urang aya remeh tah kurang teh jadi teleg we ta remeh teh eta ge kalebeteun keneh kana emam batal teh atuh mun nya saremeh cenah meuni sok kabatalnya sami batal gitu atuh geus urang piceun cenah diburakeun wah dikitueun sami teh batal atawa dikana biwirkeun dioper-oper dikitu-kitu mempermainkan lidahnya karena aya remeh gituan geus noloh di dieu batal sami kitu tah dina salat teh mempermainkan biwir saliat tiba bacaan putih nah model kusawa aya remeh eta teh batal putih mulai munyang monyongnya teu pararuguh kikituan naonna atau ngajebian budak gitu jadi harap kikituan jebian budak saya gini kumin dari kieuki budak teh jadi eta diharap jumaana teh ka tukang da sieuneun itu teu meunang tah gitu atau kangkung gitunya keur salat sok aya ge nya nu salat aya nu kitu aya nah gitu batal teh atau ku panangan di kieu kangkung kangkung batal teh beunang dicabut ditempo oh loba kangkung am gitu di imam diteleg batal atuh ku kikiana geus batal ko jeung itu tuh kade salat teh nya teu keng sembarangan gitu atanapi ciduh putih kayak kaum bulan puasa sok loba ciduh di dia teh numpuk ciduh teh itu geus numpuk diteleg itu komo tos di luar biwir mah bari keur saum diteleg batal sawijeng teh komo deui bari bari salat teh batal saumna batal walaupun sakedik kitu mam jeung eutna teh batal kade ila inasia terkecuali poho tadi teh mam tidak jadi canoli gitunya di tempat mamun salat teh kusuk we Allahu Akbar eta pelebah deuk sujud ningali Ali poho ngaragamang pandangan kana Ali bari tatos cengkatina sujud teh calik bari calik antara sujud dua marukana keur emok ngagayem ahli gitunya rasain ngawartosan nah ongkos salat tapi teu ngadahar Ali cenah gitu poho gitu poho tos diteleg tos teu aya nanaon deui dina bahamna oge tos teu aya nanaon tos kateleg poho tah ari sakedik mah teu batal gitu usaha poho teh tapi lamun saef sakeler mah loba berartinya batal rajan poho kadenya tuluy dia anu ngabatakeun kana salat teh di barudak niat bade mutuskeun salat kitu mode kieu tah contona Allahu Akbar keur babacaan urang teh deuk geus salat teh ba salat teh teu acan nya teu acan salam teu acan beres tapi nah teh deuk geus salat teh itu deuk geus salat teh gitu tah ngertegeun atik dina hate deuk geus salat teh batal kitu jeung Allah teh geus teu aya hubungan atik sinyal teh geus teu aya pegat teh ku niat bade mutuskeun salat deuk geus salat teh batal kade putih teh kitu kade batal keur salat mah hate teh kudu full we salat ulah ngeretegeun kitu dina hate niat bade megatkeun salat made ngeretegeun deuk geus salat teh deuk dibatalkeun salat teh deuk semet ka sarakaat teh salat teh moal 2 rakaat jeung 1 lina gitu batal teh salat teh gitu
Tuluy wa bi ta'liqi qatiha jeung anu ngabatal kana salat teh ku ngagantungkeun megatkeun salat bae kieu budak ayeuna gini nya atik oge resep kana menbal urang teh keur salat keur salat isya pas menbal teh deuk mainna teh misalkan jam 8 urang salatna jam 7 langkung 55 menit berarti ka jam 8 teh sabaraha deui 5 menit deui Allahu Akbar atik teh nya babacaan geus keur babacaan kayak beunang sarokat isya 4 rakaat 3 rakaat deui da kenging sarokat kieu lamun menbal mulai urang keur salat adek geus salat teh da menbal mulai najan acan beres salatna adek geus salat teh ati ku ngarategeun kitu ge geus batal salat adik teh ku niat eudeuh ngabatalkeun salat lamun menbalna mulai eta mah deuk mulai salatna mah menbalna mah atik deuk henteu ku niat eudeuh megatkeun salat ngabatalkeun salat lamun menbal mulai tah geus batal kitu ti atanapi model teh silpi keur salat lohor Allahu Akbar kareteg dina hate teh lamun kabogoh abdi nyamper gitu bade atos salat teh walaupun teu acan beres salatna karek sarokat misalkan aya kareteg kitu lamun kabogoh abdi nyamper abdi bade ngabatalkeun salat bade nyamper tamah bade henteu kabogohna lamun urang tos ngarategeun bade ngabatalkeun salat ngatoskeun salat kitu ku niat lamun kabogoh nyamper entos batal nur geus batal salatna anu ngabatalkeunana niat eudeuh ngabatalkeun salat ku sabab lamun anu kurang diniatanana aya model kabogoh nyamper abdi bade ngabatalkeun salat deuk aya tah mah kabogoh nanti deuk teu aya batal eta salatna tah kitu kade teu kengeng we itu nya tuluy deui nu ngabatalkeun kana salat teh wa bi tarodudi pihi tarodud nyaeta bulak-balik dina kitu dah dina bulak-balik dina megatkeun salat itu nah hate teh itu bulak-balik dina megatkeun tarodud dah dina hate gitu eudeuh megatkeun salat nya batal salatna bade kieu salat teh enggeus nah tina sapalina nu ngabatalkeun kana salat teh mangmang gitu dina niat salat nalika takbiratul ihram nu mimiti kitu putih pan takbiratul ihram nu kahiji teh pembukaan salat Allahu Akbar hate kudu ngaretegeun kana niat salat urang teh keur salat karek kekeng 2 rakaat misalkan isya bade kanu 3 aya kareteg ieu hari tadi urang teh hate teh niat salat henteu kitu ieu teh tadi teh niat salat henteu kitu tadi teh salat teh diniatan kitu waktu takbiratul ihram teh henteu kitu antara diniatan jeung henteu antara henteu diniatan jeung diniatan mangmang tah mangmang kana niat salat anu dikaretegeun dina takbiratul ihram ngawitan nya mangmang eta antara niat jeung henteu niat teu batal tah salatna nu ngabatalkeunana nyaeta mangmang kana niat salat nalika maca takbiratul ihram anu ngawitan antara diniatan jeung henteu maka kesimpulanana henteu gitu ari mangmang mah ku sabab henteu mangka batal salatna batak lamun salat ajengan henteu diniatan putih dina hate Allahu Akbar niat abdi salat maghrib 3 rakaat bari mayun ka kiblat kitu karena jadi makmum padu karena Allah taala teu aya kitu putih batal teh salatna teu sae teh salatna kade teu sae teh salatna da ku sabab anu ngasahkeun kana salat di antara mah aya niat dina
hate ngabarengan takbiratul ihram anu ngawitan kade putih. Bapa bimasok niat tapi nu ku Arabna usolli fardhol maghribi salah sarakaati mustaqbilal qiblati makmuman lillahi taala. Itu kulisan disebutkeun. Tuluy Allahu Akbar dina hate nalika lisan ngucapkeun Allahu Akbar henteu ngretegeun kana niat salat teu saeta ge. Apan atosna niat tadi ku Arab? Ari Arab mah anu diucapkeun ku lisan hukumna sunat. Anu wajibna nyata dikeretegeun dina hate deuk ku Arab deui bade ku sunat eta urang basa Sundanya. Tah ieu anu wajib mah nyata ngaretegeun dina hate kana niat midamel salat. Nah atuh jeung ku lisan diucapkeun sagala waleranana supaya ngabantu lisan kana hate. Lisan ngucapkeun kitu kana bahasa Arab niat salatna. Tuluy lah supaya ngabantu kana hate ngaretegeun kana niat salat kitu putih. Allahu Akbar. Matak batur matak takbiratul ihram ngawitan teh sok rada lalami ge kitu ajengan. Ku sabab hatena ngontakeun kana niat salat. Sabab lamun hate ajengan teu niat salat teu sah salatna ajengan. Najon lami ge salat teh nya teu sah kade dialajar jang salatna. Sing rares tuh. Tuluy ayatul jamanu saki nu ngabatalkeun kana salat teh nyaeta lila jamana mangmang. Model tadi teh antara migawe jeung henteu, niat jeung teu tuluy bararingung gitu. Atau dina jumlah rakaat ieu teh 3, 4 atau magrib 3, 4, 3, 4 bararingung gitu. Gitu 3, 4, 3, 4 tah. Da aya kasimpulan teu nyanak 3 misalkan. Gitu. Atanapi lamun Isya teh mah tahun 4 teu nyanak 4. Tuluy we. Saingga teu pararuguh gitu. Deuk nangtung deui ieu teh bisi entos. Deuk nangtung tah. Nya ari diuk bisi kurang. Jadi teu puguh, batal tah ku kitu teh. Salatna kacau kitu nya. Tah ku batal atos kedah mulai di ti eno. Tah eta lah anu ngabatalkeun kana salat. Tah ayeuna ki musannif bade nerangkeun syarat kitu supaya salat urang ditampi ku Gusti Allah di atas adzan magrib ieu nu bade buka saumnya. Wallahu a'lam. Sok